Bebakang menek merantau dinya ke Bangka. Nya ulah Kang jabe buka sepian ke. Kumaha teh kanan ge? Jalan burungan kaki kieuan bae. Udang heuleung kalambatan jelema kemplang. Kikian kumaha? Atuh pagawean nyin ngesang-ngesang acan kitu lah. Ngagawean bebe bae Kang engke ge ngesang. Ting torek, kau udah amat. Maksud akang mah gitulah digawe anu menghasilkan duit. Nges akang mau teu kudu gawe capek-capek. Kebutuhan segala naon ge ditanggung ke. Nu penting mah akang bisa nyenengkeun bebeb. Coba Kang cotkeun cai beb. Haruh kunanya Kang? Teu nyaho katelak omongan meureun. Tinggalkeun ku teh eta. Robet kana hulu mending dong sawah naik. Yah Kang caina. Kamana ibu rondong aing? Akang? Ya tadi mah ngajedog bae di dieu. Bangka tas eta ninggalkeun aing deui ka Bangka. Ieu sawah di ujung ditu ka ujung ditu. Boga pamajikan aing ya. Lamun teu boga sawah legam teh hayang tebar kiamat teh kudu kawin jeung manehna. Atuh kitu awak aing ngorak kenehna kawin jeung nu kolot. Tapi kadik nu kolot mah biasana teh bae. Terus sawah ieu jadi milik aing. Arya mau pacu nek ka mana? Sida ka sawah kumayang, aya gal nganu bobor meureun urut kucah. Malah kuari mah emak ge boga salaki. Heuh, bapak tere ai. Nya mitoha tere A berarti. Kapan ini tak abah tere beta emak? Hokeun meureun yang pan sok di alem bae muna mah teh salakina kumaha. Gua mah nyaho teh jelema kitu-kitu yang nahangkan pakaianna doang. Nan emak boga pakaya. Ari itu sawah lega kebon lega aja seru bae tage pakaya. Ai heuh nya kapan ai mah teu sadar? Gati ai mah jelema ngan gede awak doang ieu. Sok ngalunjakna, komo manehna mah dong congcorang. Mun boga sawah sakit bela atuh keur ngajual 10 kotak bagi hayang buat duit. Atuh mun aya bikang herang muncerang mah atuh nempel kan kalawatan di legeutan. Heh, kolot kapoe. Ari dia teu can lempang bae ka sawah. Ih ganek lembang mah mana ududna ieu ame semangat maculna. Gawe ge encan-encan acan geus menta udud ti heula kitu bae. Pan sungut teu ngebul maculna ge la leuleus mah. Mun heuras mah jeger etah mah jeger lempang ka ditu. Komaha? Sama emak boga salaki ongkoh nitahan abe ka sawah. Karunya ka bapa dia Neng. Salaki kasayangan emak tah mah. Ari ka salaki neng mah teu karunya nya. Atuh tah masalaki dia modar ge ostein. Ulah rosa-rosa teuing mak kitu-kitu ge salaki neng eta. Salaki modal kanjut doang dibelaan dia mah. Ganeng yeuh pugu salaki emak ge sarua bae. Salaki emak, pugu bapa dia eta. Bapak tere mak. Heuh Neng kumaha dia bae tah mah? Moga mitoha mun tutah tita bae. Mun tah mau tutah tita ge, ceng ieu ceng ududna, ceng ieu ceng kopina atuh enak bae tah mah. Ieu mah boro-boro minta kopi bae kopi ngabudas sungutna ku nyarekanan. Heuh Neng dia neuleuh bapa dia henteu. Bapak tere mak. Heuh bapa tere Neng, bapa tere. Neuleuh henteu dia ka mana? Ai mah teu neuleuh puak-puakna acan mak. Dan puak sok kadeuleuh nya. Kadeuleuh mak ku irung. Ka ambeung ngaranna eta mah Neng. Haruh, ka mana ieu berondong emanya? Nan mak geus meuli berondong. Beli berondong tah mah dia Neng. Berondong eta salaki emak Neng. Ih mak ulah sok alay. Pan salaki emak mah budak keneh mentah ge disebutna berondong. Mun salaki dia eta kolot kapoe. Kolot ngomong kalah mabur. Hari itu sah di sawah mitoha. Daek neng maling sawah teh jelema. Kek. Anja baterai pamajikan aing eta. Oh, ieu eta. Di kuari mah aing tinggal mikirkeun bae kumaha carana ieu pamajikan aing paeh ya. Racun mah gitu make racun beuritnya. Hayo dia kanyahoan ku aing. Dua dia kami toha. Kanyahoan nah dia. Hari tadi dia ngomong naon? Ngomong naon teh ngomong naon dia. Tadi abah neng racun pamajikan cenah supaya tereh koin. Salah daengnya dia mah kalau tapoe. Dia mau icolen torek. Tuh, soalnya dia mah ngaracak tuh. Ulah sok alasan ka dieu itu dia. He, abi geus nyaho dia tadi ngomong naon? Aing geus boga ieu buktina rekaman dina video yo na kanderon yo. Pokona make tinggal we bejakeun ku aing kami toh siap-siap dia digantung. Wah, nanya udah dibejakeun nya. Beuh. Dia meminantu numpang bageurna numpang kasepna pokona mah. Ganang ya, biasana sok ngomong minantu laknat cenah.
Barto mah, kuari mah dia jadi minantu idaman aing ya. Dikira abi budak letik bisa diolok. Enggak sekolah bikin mau dibejakeun, tapi aya syaratna. Nan syaratna burung ceng nan ceng. Ya paculan tak susukan. Ya cek mah ge cenah ge lamun cah ieu, caina sok ka sawah. Tapi kudu sampai anggeusnya. Agak sate kan burung paculana tah. Nu ade maculananya, abi nek sila tuh di sawah. Pokoknya pas abi hudang eta kudu anggeus. Asip. Minatu kaptir, minatu lakdan. Kalau teh kalah digawekeun.